Sampurasun Baraya Sunda, Simkuring Novianti, Bade Studi Lapangan, Kasubang. Yuk orang ngiring. Iya, parantos dugi di tempat kumpulna, nyata di Kopi Bukit. Sadugina di tempat kumpul, tah aya nama urang teh dipasihan arahan heula ku dosen. Sawarna urang teh bade ka mana sih? Sawarna urang teh bade ka Paralayang Bukit Santiong. Di dieu oge tiasa numpak kuda loh guys. Iya, perjalanan menuju Paralayang Bukit Santiong. Yuk orang ngiring. Paralayang Bukit Santiong mangrupa hiji tempat wisata anu kacida endahna di daerah Subang. Di Bukit Santiong, urang tiasa ninggal kebon teh anu luas tur endah pisan. Upami urang milih kana kecap Santiong, pasti urang embetna kana kuburan Cina. Tapi di ditu simkuring teu mendakan kuburan Cina guys. Teras Bukit Santiong di Subang memang terkenal ku tempat wisata Paralayang, Flying Fox, sareng tempat kanggo camping. Salian anu tadi parantos ku simkuring disebatkeun, ayeuna oge urang ngalangkungan kandang sapi peras. Aduh, lamiting cumarita, gening ayeuna mah kedap deui parantos dugi di Paralayang Bukit Santiong, urang tinggal pemandanganna. Tuh, Masya Allah pisannya guys. Tah iya kebon enteh anu kacida endahna teh. Saatos turun di bukit, ayeuna mah urang pondasian heula di rumah makan barokah. Tinggal Masya Allah, ieu mah enak pisan guys. Tah iya penutupan ti Pak Ade. Tah gitu cenah guys hasil dina vlog ieu teh. Tah ayeuna bade wangsul heula. Dadah, sampurasun Baraya Sunda. Studi lapangan, ngeuna sering, ngeuna happy. Masya Allah tabarakallah mom.